mah kudu olahraga. Kami sehat. Udaranya segar sekali. Mun aya musik mah ngeunaheun, sayangna teu boga musik. 1, 2, 3. 2, 3. Naonan iya. 2, 3. Iya. Masih, Mak. Keur naonan. Keur olahraga. Olahraga. Ambe naon? Ya ame sehat walafiat lah. Mau olahraganya ha. Ambe halus gitu awak. Ya, ame halus bodina tuh. Ya ambe laku gitu, ambe laki aya nu daekeun. Ya heeh. Malah olahraga awak mah halusnya. Mamang geus kalalendor kos gitu. Beteungna ge sang kayu malulu. Gitu dengan siapa kitu banget. Oh, nyawing mah geus genep kali kawin ge. Masih mulus rahayu awakna dan can ngaluarkeun orok, ngaluarkeun tai doang. Hai. Siapa? Ayo mah miluan aya. Ayo. Nya ambe mah awakna ieu geuning. Ayo. Terus ambe mincrak ya. Heeh. Kira-kira orang tutupan. 1, 2, 3. Kumaha? Ke, ikutinya, Mak. Sok. 1, Tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Terus nari jaipong gini. Hanya sarora kene mah nari jaipong ge. Olahraga piraku. 1. Aerobik. Kumaha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adi goyang. Batur mah teu kieu da Kumaha ya. sih, Mak? Nya batur mah anu kieu teh geuning. Sama aerobik meureun. Oh, Iya. kata mah tari keur zaman sekolah SD. Hai. Mama. Batur mah toger itu di lapangan tos sarari Oh, eta mah aerobik mah we beda deui. Sayang mah musik ieu nya. Ya, heeh. Sigana lamun aya musik mah resepnya ya. Kudu make musiknya jadi mah meni di musik anting ogo anting mama. Yo eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tapi ya, 8. kan mal si tetangga iya, kata itu meureun anak jeung indung meuli sarwana. Keun bae nu liwat mah tetangga diandal Yang penting orang sehat. Ulang ada yang omongan tetangga. Kudu sehat jasmani, sehat rohani. Boga duit oge. Oh nya heeh. We meureun nya. Heeh. Tah kieu mah kahandap ka luhur. Teu beda penari urar. Nya heeh teh beda penari orek koros kieu tah. Sia pinteran kos kieu ieu. Aduh emang geus Pinteran olahraga na nya heeh pinter Sia belajar di mana sih? Awak urang mah awak sampayan nya belajar di eta di TV. Mama keur ngoro boro-boro kikieuan ieu. Aing mah Nya cuk goreng geula nam aya endog. embung itu Kunaon sih? buruk. Teu mak, ieu mah teu buruk ya. Kan rada bau doang. Embung ieu anjeum aseupan teh ku bolong itu ya. Gusti emak, ieu mah aseupan geus goreng mendingan oge mulungnya di sisi astana. Aseupan pamiceuna nu maot. Tuh hidung hayang aya nu neang jual. Mendingan ieu urang dangdanan deui, urang rapikeun ya. Capek-capek mah teh Daripada meuli eueuh duitna. Geus ieu we urang dangdanan deui. Sasar madai ngulumprang kadinya oge ka sisi astana. Menang Menang wae aseupan mah. Sararieun teh mulungan di astana. Cuma peribeutong sia mah. Goreng sangu gitu ya. Make endog ieu, endog nang mulung di walungan. Embung Kunaon sih? Embung teu beuki mama. Urang mah beuki mah, tapi rada bau sia mah. Embung bau geus tunda di dinya Mama meuni gumeulis Endog pisan. gitu di babawa teh hidang. Mah ari endog nu laer teh beuki. Eta beda deui aku teh hidang. Geus gere omehan eta. Iam kangkung aya kangkung di dinya gere omehan iam. Masih kangkung senggang lain mah. Heeh, gere omehan di dinya. Ieu tuh level ada kangkung senggang. Eta meuli neng meuli minyaknya iam nya. Beli minyak. Karena goreng naon sih, Mak? Goreng eta si kangkung. Embung mau goreng kangkung mah Mak. Naon di wae si iam? Sapuh heula tuh ieu ngarek ka warung meuli minyak jeung mecin. Dita teh kos ka pembantu wae sia mah. Teh kos ka pembantu wae mah dek teh ka warung. Kan ku aing disapukeun. Nita meuli kos kasaha nita, kos lain ka kolot wae sia. Nya nita ka saha sih di mah ieu aya duaan. Kira aku nita ka tetangga mah. Kita peperen di dia sasapu imah. Hah? Sararu di teuing.
Mentak sing sopan ada ngomong teh. Ma itu barala gitu. Mama tuh tara di denge di lulusan. Iya mau meuli kuat tah sapukeun, tah sapukeun kuat pembantu ae emang aing pembantu. Terus ulah-ulah omong sapukeun tah pokona mah uing balik di warung kudu bersih. Munah banget ngomong teh sia. Kudu bersih. Terus nya. Amin. Meuli kuat tos ka pembantu wae. Enggak itu deh ku aing dibersihan, disapukeun. Ngejong ngubah piring aing. Manehna mah tibang hudang molor nyatu we ulin. Itu marulu emang geus. Babukeun kolot teh meuli kuat bokil banget. Batur mah eueuh, anak batur mah eueuh nu kieu ka kolot. Eueuh. Beraskeun banget jelema teh gablek sih ieu mah. Hayangna teh dicare kanan gue ku kolot. Lamun geus eueuh kolot mah sia teh nyesel iam. Ari ke kos kieu teh sok sararedih, aing mah sedih. Aing mah para rusing dah. Di mah barareteh yang ngalado ke mana nya? Yang si Bella teu akur deh gara-gara kamari pasea. Ini ke warung. Teuing di warung aya batur eueuh nya, batur ngobrol. Siaran wae. Ya lah, gawe di siaran. Gusti eta mah lain kutu geuning. Naon sih? Engku. Sobangan. Kade pakuna ka cabutnya bi. Aku naon? Paku payung. Urang ada ka warung geuning warung tara rutupnya. Tutup. Kamarana sih. Berjalan-jalan. Jalan-jalan wae nasi ka warung. Yang kebesan. Karek ka Alfa teu boga duit gede. Tibang boga duit 15.000 ka Alfa ngerakeun. Apa tuh kalau mau duitnya kayak 100.000, Bang. Oh, jadi nate Eta kunaon sih nyiaran mesem wae. Ya ngomong naonnya. Gosip atuh Jadi yang di siaran sih ya Nah, ayo siarana. Tapi urang bukan geus nangap nyukur kamari. Oh, nah, ayo di siaran mah. Deui we Geus ulah nya. Iya gayana kos ngebonghar we, hayang ka Alfa sagala boga duit 15.000 yang ka Alfa. Heeh nya. Gayana ngebonghar wae. Yam, Bu Haji balik ke mana? arek itu nagihan Yam. Yam iya menigelis banget sih ya. Alah, Bu Haji mah pasti ya ujung-ujungnya nagih hutang. Oh nyai gelis sih bener Yam. Eta dibuuk kayak naon sih gede gitu Yam. Oh. Iya orang pakai gelung Bu Haji. Alah, mending nambah pantes ya Yam. Bu Haji masuk itu pasti ujung-ujungnya teh hutang iraha dibayarna gitu Penyaha dah. atuh Yam. Hayo tuh setoran Yam. Ya boga duit 15.000 geus meuli minyak sayur. Allah tutup warungna Kamarana sih emang. Nyao, padahal lebaran geus lila tapi tara rutup keneh wae Bu Haji teh Nya jalan-jalan meren Yam. Apakah rondangan gitu kan usum nu hajat. Oh, meureun nya Bu Haji. Oh, iya Yam. Nagihan ge kuat teu meunang salawe-lawe. Oh, nya pantes hajat mun undur datang Oh, nya pedatas corona kitu mani marang pangmumpul. Urang mah tara ada undangan diundang oge Nya kumaha Bu Haji mah tukang liar tuh undangan erakeun. Boro-boro jeung ka undangan jeung dahar oge para rese Bu Haji Oh, teh. kan bae lah bangawinkeun maneh mah tong hajat Yam lah mau undangan Bu Haji urang lamun cenah teh aya jodoh mari kawin amile mun cit hayam hiji oge. Oke, hayam mah disumbang Yam. Heeh. Ya sayang we lalaki na sarudieun ka uing. Alabur wae laki Padahal uing kurang kumaha geulisna nya Bu Haji body udah seksi. Oh, si Yam gelis eta komo tambahan geus. Heeh, peda lalaki teh ye. Lalaki teh mikirna imah uing arek rubuh, meureun besing
Iya men besing hayang ngadangdanan. Oh, katamba meureun ini oda kolot kudu bereanon. Oh, nyalin kudu bereanan nih udah kan di sekolah besing kukurepkeuneun. Oh, Ya iya. ah, gua aja ge apal meureun ah. Ngomong-ngomong neangan gawe deui atuh ya. Gawe di mana sih Bu Haji? Ah, Neangan sugan ka tatangga, sugan anu butuheun eta teh geus cuci gosoknya ya. haroream, ka luar negeri geus haroream Bu Haji. Ah, ka luar negeri mah mana mah teh hasil wae sugan di Indo. Di gitu, Indo di kudu mana beukeut. sih? Digawe naon sih Bu Haji teh ah? Engke ya mamun Bu Haji bari liar urang nanyakeun nya kanu beunghar nya. Oh, Bu Haji. Heeh, sugan anu ngabutuhkeun tukang nyeuseuh, tukang ngagosok gitu. Heeh. Kan kadewe digawena cenah bener. Digawe mah wing mah Bu Haji. Bari jeung di imah goreng gadag oge ari pagawean mah nomor hiji. Ah, Ya lain soal pagaweanana kade ulah sok panjang leungeun. panjang leungeun emang leun wing geus paranjang. Lamun wing leungeunna nya. pondok berarti wing bogel. Ah, Bu Haji mah aya ya wae. Ya heeh, geus Bu Haji ah. Bu Haji mah Sok, ah, mancing-mancing we emosi wing ah. Anya yam heureuy itu ya, mana mah serius wae. Panas banget ah. Tetangga geus kabeli motor deui. Tah, geus maju wae tah, ja ipongan. Coba banget tuh hajar poe ieu. Aing masih jaba ngabesan, balikna poe naon boa, jauh banget. Sebal aing mah kasih iem ulin jeung saha aing si Is eueuh. Aing sudi ulin jeung si iem. Tadi tetangga beli motor, aing tetangga nggak bangun. Aing mah bikin panas wae ieu hate ah. Bos aing mah moal ondangan kituna ge aing kahutangan henteu ah. Paling ge ondangan ge naon deungeuna hayam dikecapan. Jaba-jaba kitu wae. Tapi si ieu mah liwat we ieu nya. Ah tapi pokoknya aing kudu so jual mahal aing embung lamun ditanya si iem aing mau nembalan aing ngamoal. Pokoknya ku aing sia iem tuman sia mah kitu wae. Teu emakna teu anakna. Sarua teh hidangna eta di Bu Haji pipilueun wae. Kahayang teh geus we ngajedog manehna mah haji ieu sok ikut campur urusan aing kahayang mah geus we ngajedog tagihan ta duit. Emang lagi Bu Haji mah bedegong. Pedah we bager oge kasih iem doang eta teh hayang ka ieu hayang ka alam kasebut. Pantun jadi hatena we ah ningali tetangga. Nu hiji ka beli motor, nu hiji nyen gedong. Aing kira ku aing kudu usaha di kaluar nagari ah. Usaha kaluar nagari wae. Allah karurupaanan teh sukses-sukses ah. Aing mah ih sia teh malam milu udah ngabesan sagala wae. Loba duit wae nu ngabesan. Utang ka aing ge teh dibayar. Aing jeung ngabesan aya meuli cengeng eueuh. Anu gelo borok ngomong we sorangan anu baturna. Nah, candela. Sia. Makanya jadi orang Sama itu. mau jeung sasia. Makanya jadi orang itu jangan berdegong ya. Sama mau jeung sasia. Ngomong jeung sia masih aing ngomong gitu hang. Ih, aing mah mau nembalan jeung sia. Yang enggak sia jadi budak. Sia hayang gagu, teu bisa ngomong. Gak ada temennya ya. Oh, jadi mau kasih santi. Man si Santi mah keur nyumput. Soalnya utang arisan lagi. Ngajubel ge. Yo, sia ulah sok ngomongkeun batur sia ge kos kitu. Nyai mah kalau loba hutangna oge Gaya masih bisa we. berkeliaran. Yo, gaya bisa digedekeun sia. Ya, aing mah gaya digedekeun oge. Tara nyumput dinu hutang. Aing mah dihadapi tukang bank harian, bank induk, bank syariah, bank Ai. tidak ge. Sia, budak anjuk wae ge anggar sia ditagih mah. Ditagih naon? Sia. Sia mah ieu sia jeung indung sia saruana. Masuk mah bawa indung aing ah.
Ya emang bulu mata we kuat paranjang sih ya. Bulu mata aing para ranjaknya supaya cetar membah henol di lembur ieu. Angger kalau anu daekeun ka siapa? Ya, bawaning tukang bebeknya mau daekeun teu nafsu. Cek saha. Dia mah teu percaya we. Sia. Makan bangunan piring dipake. Sembarang ieu meurina dilajadong. Sudi aing nanya jeung sia. Nyanyi teh sudi. Dasar jelema bedegong. Dasar jelema burung. Ku baturna. Hayu we kaing bedegong wae. Ayeuna si Iis mah mangkat ka ditu ka Jogja. Ayeuna ku baturna. Ngomong-ngomong peribeuteung nya. Manggeus ngejon can sih. Aing mah asaan teh hayang dahar di nu hajat. Tapi boga duit 15.000 berapa pakai undangannya. Balik we Bella. Mon si Bu Haji Meni Judas. Naon si Bella? enam sih. Yang mana meni Judas gitu? Biasa gegerewekan. Nabongana Bu Haji kamari ikut campur we jeung si Iem nyaho si Iem jelema na kos kitu. Ayo pipilueun tuh da. Nya kumaha dai cau aya. Cau aya paribasa ngabela wae mah odah jeung si Iem. Kula sok nyeun we gosip nah. Oh nyalain gosip emang heuh. Nya cauna panaya teh cau. Nya aya da buahan deui eta teh Nya pira aku bela buahan ngadadak gede nya ku cau eta kene. Jam itu Bu Haji. Jeung naon sih? Tuh, nya ai minjem jeung naon sih? Nya jeung naon we atuh da kege di bungaan ku Bu Haji. Oh, wan nagihan lagi teman sawalawe acan. Tadi si Iem ngomong dibere ku Bu Haji. Tuh, si Iem mah nyanyian wae gosip. Tuh, orang mah cenah dibere duit ku Bu Haji dibere minjem. Wow, teh iya. Nih, komet banget. Ya usum undangan Bella, kan Ya undangan. jeung undangan Bu Haji, jeung undangan. Nya pugu nagihan lagi anu eta na teu saletor da main ngarek Ai undangan. ka si Iem mah kajeun. Di bejaan teu teh sok teu percaya wae Pantesan cek si Iis Bu Haji mah korek ngaranna doang Haji. Sok itu si Bella mah nya eueuh sih. Tah kadenge teh ayeuna anu hajat coba wincan undangan dua Nya pugu tadi ngoloyong nagihan teh teu menang sawalawe acan. mah dibere urang mah henteu mani. Aduh bere-bere pugu henteu. Tadi ngomong Ai si Iem na we nang anu gosip. Henteu Bella ye teu menang sawalawe acan nagihan capek na hungkul. nya Bu Haji mah tuh enten nagihan ge geus gede ku paleleuwina. Gede awakna meureun. Tong ditanya eta mah. Sia mah teu wani we nyebut gede awakna. Nya heula Bu Haji mah karunya deke ka mah odah si Iem, mah odah si Iem. Teu jauh we jeung jelema eta tukang tipu, tukang bohong oge. Nyapa ini odah mah karuna. Emang kitu wae cuman jelema gede hutang gede tipu. Iya keur ngagarosi. Dengekeun Kalian kadenge teh gosip ya. emang faktana sih mah gede hutangna. Nya gede hutang lagi aing mah moal minta dibayaran ku tatangga ieu nya Bu Haji. Nah kayaan kan ya lembur aing terkenal ku sia ku kagorengan. Ya mana emang ngomong kasih Bella ibarat nginjem duit ku urang. Henteu kan. Tuh, eta mah bisa-bisanya Oh, oke tadi sia ngomong ka aing. Tuh, main mah kos gitu nya Bu Hajinya. Aing palawan dah cek si Bella teh. Sebel dah. Sia ada kondangan mah ka ditu. Ka mana? Ka Cibendok. Sia kahutangan oge. Sia kan kawin geus genep kali. Aing mah geuna kawin genep kali ge can pernah di ria-ria. Nya aku mah di kali boga modal ge henteu sia. Ya si Iem mah kawinna berdua hunkul di kamar. Heuh, sia mah kumpul ke bawah wae. Da emang sia mah jeung Masya gitu, bageula Masya kan gitu, mantan janggol. Goblik sama Nya kadinya. sarua anak lagi kos gitu. Amit-amit. Sok mah bari stresnya. Oh, si Bella mah esa urusannya si Ya, Bella. Bu Haji, kudu nama isukan mah KRT panjenkeun BPJS segera ge. Bawa ke rumah sakit jiwa Jemnya. Batur nanti teh. Oh, Batur. Neangan batur eta teh ya. Daek teh mana maturan? Bu ah bisa kabakeun. Ya sugan daek ya. We ngambung boga tetangga kos gitu Bu Haji ah. Jauh-jauhkeun. Oh, Ya iya, Bu Haji ah wing arek dahar ah. Oh, urang gara gara ya mogok ya mah. Emang mau dah mah baheulana ge ngajanggol. Locok sa si cenah ngalayanan we salaki batur ye. Bener
bener tuh sih omongan si Bella. Mau wadah teh baheulana urut jelema teh bener. Coba kok ini ditanyakeun aing penasaran. Mak. 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 Naon sieum? Ye, Temar kasakan naon sih? masakan kangkung mana mecin? Ah, Warung lagi tarutup. Ah, mamarek emosi wae. aing ditungguan wae minyak sayur mecin meuli kuat ka mana wae nu ka warung teh. Meuli lila banget sih mau Warung salah ngaladog tarutup. heula. Ya biasa Aing lah. nungguan we ieu mending geus Ya. pomehan. Mak, aya pi omongan tepi geunaheun. Naon? Eta mah sabenerna baheula jadi jelema teh bener. Jadi jelema teh bener. Heeh. Cek sana ngomong. Nya aya nu ngomong, cek si Bella cenah mah baheulana sok ngajualan apem. Nya emang nage lain keur baheula keur parawan sok ngajualan apem di titaku kolot aing kun ini Ye, sia. mak, lain apem eta. Apem naon kitu? Apem nemu nuu. Hai, naon si ieu mah? Nu aya buluan eta apem emak. Goblok teh sasi nu ngomong. Nya si Bella sade nu ngomong lamun si Bella. Eta si Bella teh karak kaluaran kamari, karak lahiran kamari. Emang apal kitu? Ha, aing zaman keur baheula kumaha? Ye, mak, ayeuna mah kieu nya daripada ngaran emak goreng mending labrak. Labrak ku aing tuman. Ke pajakeun mah heueuh emak urut jelema teh bener. Eta keur iraha ngomongna kumaha cenah ngomongna? Kene mah teh Hah? cenah. Sia mah cenah jeung indung sia cenah emang sarwana cenah. Janggol teh mana anu sok ngajualan apem. Terus yang teu narima kolot dikitukeun. Nya wing ge ngambek lah, mainnya langsung mangkat. Mainnya mah kos itu lamun diomelan teh, kos anu merasa tidak berdosa, langsung mangkat we. Kudu dilabrak si Bella mah tuman. Heeh. Sungutna teh kos kitu wae. Oke, pajakeun mah heueuh. Teu narima aing Yo, kos kitu. lamun mah baheulana ngajualan apem mah meureun beungharnya mah. Ya heueuh ah. Mamah teu kos gitu. Nya geus anu mah labrak ah. Labrak wae ke mah. Heeh. Nyulang ge ayeuna. Oke ayeuna kedeung. Sama asakan heula, maturan Kak. aing. Ayo. Eta asakan heula peri beuteng lah. Engke asakan aing teu geunah hate. Ah, Buru atuh mah ah. buru orang labrak. Tuman aing kesel tuh dage. Biar ku ngajualan apam hidang. Nya mah meni gacang-gacang teh sih. Yang buru-buru ngalabrak aing teu gerasa teu geunaheun tuh dage dikitukeun ku budak. Nya eta mah rumah sate. Ya henteu Yang tong ngambak kali itu rumah sak mah. Pantes sih ieu mah ieu mulai nu daekeun ngawin manehna moal sudieun, tukang bebek yang moal sudieun jeung manehna mah moal daekeun ngawin manehna mah moal Maksudnya daekeun. bae sorangan tuh nu buru. Bella. Ieu dengekeun maneh. Tadi ngomong naon ka si Iem? Ngomong naon tanya ke anak emak. Ngomong cenah pajakeun teh, mau ada urut jelema teh bener. Naon maksudna sih yang ngadu-ngadukeun aing jeung Mas Oh, ya? emang fakta. Nyalain fakta yeuh, sia teh ulah sok fitnah wae yam. Dengekeun Bella maneh teh jelema kamari. Kamari Nyawa naon? di mana aing urut jelema nu teu bener? Cek Hah? mame ah. Mame Ma- akan babaturan emak. Ieu Yeay. tong didenge si Meang mah busti teh nya. Iya mah. Oh, teh mak. Iya. Mang ngerakeun atuh mah heueuh teh. Iya. Loh, itu sebenarnya punya anak sasi. Nanya we sih anak saha sia nyoy bapaannya oh sia. Mah bener tuh. Tuh, yang dia baheula teh cenah Mas teh ngekos baheulana jeung Eta mamea teh, teh ini mama kos duaan. gitu geuning. Aing mah teu salah kan ngomong. Nah, yang Berarti bener. kan bisa boga kos. Oh, geus bela ngerakeun aing mau kolot kos. Tadi yuk, tadi siapa Bella? Si Tadi ya. Mak, Tadi ya. Bos gitu. mah rumah ya, mak geus kali mah teh rumah sama enggeus. Eta mah rumah Saya sate. nanu kok ngomong-ngomong kau ganjel mah kikituan. Eta mah masalah privasi. Ulah sok diungkap-ungkapkeun wae Bella. Diam Ya berarti ya. Eta mah Berarti baca mah heueuh kamu. meureun. Masalah lu mah ngajualan we apem. Jadi, Eta mah zaman dahulu enggak. zaman dahulu ge, mah teh era. Ayo ah. Ya, Ini buat nareman pisan. Mama si Bella mah ampun. Tega. naonnya ieu cek aing diheulakan. Ya heueuh. Oh, iya, Geus nya. geus. Ulah ngomong dek kabatur eta mah aib. Oh nya ini yang ngoceh salah mulai mama yang ngomong mah. Nya mama yang oge da urut kos jelema kos kitu meureun. Nah, usah aja Indonesia. Oh, tuh siapa kok maju deui. Hai. Ayah, budak kos
kitunya ampun. Eta mah aib. Teu pantes diumbar-umbar. Sakabehnya jelema pasti aya masa lalu. Mani kuat nemen pisan si Bella mah. Nyangkanya emak baheulana urut jelema teu bener. Pantesan atuh ayeuna urang jelema teu bener kawin wae. Nya turunan indungna ge da kos kitu. Tapi kembali nunggus mah enggeus. Ngaranna ge masa lalu. Geus mah tong cerik wae. Nyeri hati ieu. Nyeri hate kunaon? Nyata mah aib yeum kunaon diumbar-umbarkeun si Bella. Oh, nyalamun teu nyoti si Bella mah wing moal apal mah urut jelema teu bener. Ya sakabehna jelema pasti boga masa lalu yeum. Ya heueuh sih boga masa lalu. Gini mah teu carita bahwa mate baheula urut dagang apem. Ya kuna nya naon arek dicaritakeun teu penting yeum. Pira ku kudu dicaritakeun ka anak masalah kos kitu. Ya penting mate Nya geus atuh ayeuna mah ari mah dagang apem mah wing arek sarua kos marek dagang apem sugane laku. Gidang. Sia kena kos aing. Kanyahoan ku batur nyeri hate. Nyotong baturan tong nyarahun mama sudah dagang apa mengajakan babaturan. Ieu mak dengikeun ari dagang apa mah. Baheula mah aing teh jeung si Meah teh besti. Nyata si Maah meureun mantak kitu oge ngomong meureun ka incuna si Beda Bella. we ayeuna keur pasea aing jeung si Meah teh teu akur. Jadi ku si Meah digosip-gosipkeun. Yang gosipna mah fakta mah dagang apem. Nya sarua si Meah ge kos kitu baheulana. Ya heuh 11 12. Pantesan tuh ayeuna geus nini ge. Emak bibirna bareureum wae. Yang geus ayeuna mah gerang ejo kali itu apa ribeuteung Dorong ejo jor teuing aing nyeri hate kene. Geus tong nyeri hate mak. Yo, ayeuna mah tarimakeun we. Nya apal sorangan si Bella sumutna pasti kata tangga lain ge ngararomong eta teh. Pasti geder salembur gerak mah dagang apem. Buat nemen pisan si Bella mah. Ari geus kesel ka batur teh kos kitu diulik-ulik. Kayak diulik-ulik eta mah disebar luaskan. Yang geus ayeuna mah dagang apem deui we. Hah, nyelin teh hidang isugana laku. Sia we ka ditu aing mah geus embung, aing mah tobat, geus tobat. Mana ada. Untuk boga duit mah pasti ngampikeun tukang bebek. Si mah kos kitu geuning ngomongna ieu. Nya. Nya mah nya. Pantesan atuh nya di jero imah aya we endog bebek keur bulan kamari sebelum puasa. Eta mah ngapi-ngapikeun tukang bebek. Boroning batur. Anak sorangan oge kos kitu Ya, geuningan. mak, hirup mah ulah munaro. Pantesan atuh nya di jero kulambu aya salempak katinggaleun. Salempak sasi, mak. Hah? Salempak sayang keur iraha mah ngabikeun lalaki. Terus ayeuna mah sakang. Aduh, Gusti. Kita udah sakancan, mak. Ulah jadi wae Ya mana nemen pisan ieu ka kolot teh. Boroning batur anak oge kos kitu geuning ka aing. Ya, ulah cari kue, kampung geus asakan. Ngerakeun. Ngorbukeun paisan kosong. Bari nage arek dagang apem, dagang gemblong, eta urusan emak. Mendingan paeh aing mah kos kieu mah ieu. Ulah pae, mak. Disiksa. Makan urut ngadagangkeun apem, ke mah disiksa. Anak teh gitu-gitu tega aing teh. Geus ganeng kumbah ieu. Arek ngejo Leweh deui ge Kosok leweh. Mana kos anak tere, aing teh sieum na ka aing teh. Tah kalian ieu ya. Tah, mun hara di deung kieu Tah kalian ieu mah ya. Wing arek ieu naon sih? Omean itu kangkung. Ya nyiru ya. Mak.
Action. Nya jalan-jalan malah. Ya keur parawan emang lagi ho aing sok jualan apem iem. Lain apa nu eta? Apem naon sih? Ya maaf. Ya maaf. Aing mah kasih geuleuh, aing mah. Mah jelema mana? Amit aing mah dah. Wira. Si Oda apa goblok? Malah balik geus. Aing juga Mana kasih dinya terus. Oke, Ih, naon? Aduh, eta Bu Haji kekerese kan kadengnya. goblok. Oke. Ih, naon si Mai? Iya, maksa. Iya, Mana naonan Sia sih? maksa. Yo, Mak. Aduh, nya. Sia gitu mah. Sia.